Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Malati nu jadi saksi bagian kadua. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jabati kitu teh nyaeta kasebut pamali we ari rek nyapirakeun ka salaki mahpat. Ibuna sakali deui nyawurkeun. Ah, dabongana atuh. Neng empat nyarita kituna teh bari ngaburilak ka ibuna. Bongana naon apa cing ibu ngadengekeun. Muhun da tadina ge abdi mah alim. Alim kumaha? Eta ulah sok jig kadinya deui kumaha empat teh. Sur ibuna bari netep atuh ramana ge mudelang. Eta mah emutan wae ku ibu, kapungkur ge abdi gaduh rancana sareng kahoyong pribadi. Nah ku ibu ku ama abdi dikedahkeun wae nikah ka pasudia. Ieu mah budak kapan rancana geus putus harapan Den Mahmud tos daya dikeun kasaha deui atuh ramana enggal ngahamprong. Eta mah tong dipercanten alasan panginten salaresna ku pangemut abdi mah Kang Mahmud teh aya keneh di kieuna tembal neng empat bari terus ngeluk deui waktu keur nyarita mah meuni ngadangong. Ceuk saha ari empat moal nya ramana geger lamun nepi ka lain nu bener-bener Den Mahmud nu keuna ku bahaya tabrakan nepi ka maotna. Rupina kangge hiji alasan wae supados abdi putus harapan ka Kang Mahmud. Piraku pat pasudia Kaden Mahmud teh di lain-lain ge putra kanyaahna ka putra moal bina ti ama nu mikanyaah ka empat asa piraku nepi ka digehgerkeun maot onaman. Teu kitu ari kangge nu ngagugulung kasarakahan mah moal tiasa disasamikeun sareng mama. Leres kanyaahna mah moal benten nanging tekadna nu benten. Ibu Ramana ngahulang heula sakedeung geus kitu pokna deui. Cantang tuh ya oge pat ulah wakasa sangkaanan kapan cenah sagalak-galakna macan moal ngakan anak sakejam-kejamna bapa moal nepikeun ka hasud kanu jadi anakna saolah-olah hasud mun kitu mah. Mung kieu wae ieu mah mugi disaksian ku ama sareng ku ibu. Awal sareng akhirna mah duka. Kang Mahmud bakal patepang sareng mama atanapi sareng ibu. Tah didinya nembe bakal percanten kana kasanggeman abdi ayeuna. Neng empat ngayakinkeun pamanggihna ka Ibu Ramana. Atuh keun wae ayeuna mah tong jadi deui lantaran paribasana mah sangu nu geus jadi bubur atawa ceuk paribasa dina basa Indonesia nama nasi telah menjadi bubur. Tak dapat dikedang lagi. Sanajan nya yen Den Mahmud masih keneh aya di kieuna. Ayeuna mah da geus kapalang. Urang geus jadi hiji indung pikeun Den Mahmud lain kudu jadi bojo. Cing rek kumaha deui. Neng empat ngadenge kasuran ramana kitu seredet hatena kasuat teu keur saeun deui.
berbay cepanona merebay teu karasaeun deui berebay cepanona merebay terus ngalembereh masehan kadua pipina nu umyang ceuk gerentes hatene empat panutan dugi ka kedah ieu jadina engkang dina syariatna ayeuna mah ka abdi teh indung tere tapi mugi sing sabar tawakal mudah-mudahan urang tiasa sapertos nu parantos-parantos ngahiji kalayan saati dina jiwa nu sarasa tong cerik pat naon hartina cerik daya gunana danggos ayeuna mah anggur garajung ka ditu sare bisi jadi kasakit kurang sare mah ramana nyentor sanajan launan tapi katara ketakna yen ramana teh nyentor can hoyong mondok abdi mah engke sakadap deui nya atuh pek wae ari rek ngalamun mah kadinya ama geus tunduk anggur sare ibuna ayeuna mah da geuning 4 mah kitu wae pikiranna teh kan wae atuh amana keun sina di pikiran heula sing bener ngan omat kudu ngingetkeun pikahareupeun sakitu wae ti ibu mah heug atuh da ibu mah tunduk ibu ramana tinggal leos ka pajuaran tinggal neng 4 ngejejentul dina kursi teu puguh lalamunan hate nyait rasa kumalayang nu kumalangkang iwal ti rupa Mahmud leng ngahulang bluk nyuuh luhur meja bari sumambat Kang Mahmud mugi sing sabar ieu abdi teu waleh ngantosan tambah lila tambah sumarambah rasa katugenah ganti poe tambah rajet hate ting salekit pikir moal manggih ka nyeri nubatan digerihanku pucuk eueuh dina waktu ieu benang dirasakeunana Iwalti ku hate Mahmud di barang datang ka Bandung Mahmud sabulan lilana can rek nyingkah deui ka Jakarta tapi sanajan kitu can rek nete-nete ka imah bapana nu di Pasir Koja kamana atuh Mahmud teh di mana cicingna nu geus kanyahoan mah Iwalti ku Biinot lantarannya didinya pisan di imah Biinot pamatuhanana ngentong boro-boro nu anggang ti imah Biinot sadalah ku batur saburuanana ge can kanyahoan yen di Biinot aya semah nu ngaran Mahmud berang puting Mahmud ngan ngalamun bari ngadaweung ngabang brang areuy masih mun digolodog da di imah dina bangku paranti sare tesangka paingan jadi bapak kacida ngajurung-jurung ka Jakarta jeung tesangka nu jadi sobat nyatana Rukman boga hate sarupa kitu ka aing mercayakeun ka manehna akhirna manehna jabati geus wani-wani cucungah kampat ngarojongan kanu jadi bapak supaya buru-buru ngolo mama Suganda supaya 4 tibikeun tesangka ama bakal tega ngalapurkeun nu jadi anak nepi ka dibewarakeun geus paeh katubruk mobil nah ama waktu di dieu teu terus terang kanu jadi anak meureun sanajan bener 4 tipikahayang ku diri aing ari nyaho yen geus leuwih ti heula dicangcang ku nu jadi bapak piraku nepi ka kitu aing sanggup ngelehan sorangan murubut cipanona ngalembereh kana pipina leng ngalamun ulang nutup lalangit keur kitu torojol Biinot ngelek boboko mentas di pasar den kunaon eta katinggalna ku bibi mah nuju nangis ningali Mahmud cerik teh Biinot gancang nanya bari ngadeukeutan nyeri hate kuring teh bi teu sangka yen kuring bakal kieu kajadianan nepi ka direweg kuduaan nyatana ku Rukman jeung kudu jadi bapak pribadi kuring ngarasa watir ka 4 nu keuna ku panipu ku Rukman fungsi katipu malah hampir-hampir dirogahala kahormatanana kudu jadi bapak sorangan manehna katipu ku jalan ngalapurkeun kuring nu jadi putra anjeunna dugi ka diembarakeun katabrak mobil tur dugi ka ditahlilkeunana nah ama tega ka abdi nah leres ama teh ngaharepkeun ka abdi supaya paeh nyorang cilaka kitu ya Allah den manawi teh tedugi ka kitu emutan aden parantos dan ulah jadi emutan nu panjang pilih ngajadikeun panyawat kana salira sareng batin aden ku anjeun Biinot maning usapan kana tonggong Mahmud teu tolih boboko mah cag diecagkeun dina dipan
bade kumaha dipopohokeunana pikeun kuring mah teu waleh-waleh jadi ingetan tur lamunan iraha atuh kuring bisa ngabangbrangkeun hate rupina mah tibatan tiasa dibangbrangkeun kalah kanambahan hiji panyakit parasana ku kuring peuting teu geunah sare tibeurang teu geunah dahar top cai ku asa tuak bari top sangu teu beda ting adahar catang bobo dug ngendeng dina amparan asa ngagoler dina pasaran dianggal teu beda ti asa ganjal nu kacida teu asna atawa batu-batu taringgul rup disimbut kalah nambahan tegara renah teu beda ti asa dirurup mana atuh nu bakal ngajadi hiji kagumbiraan pikeun diri kuring kituna teh Mahmud bari marbai cipanona dan sing emot aden teh pamegat asa piraku dugi ka kitu naha mung neng 4 nyalira istri teh atanapi mung anjeunna nu geulis teh duh aden sing tinggal ku nyalira tuh di kidul di wetan di kulon sareng di kaler sabuana panca tengah galitu ku gelung pabalatak nu dikabaya saha eta teh iwal ti istri entong sesah saur urang kampung teh mah kapan kieu den upami nuju Agong Duriat kahiji istri tur eta istri teh tos nikah kanu sanes atanapi mundut dikeser saatosna nikah nah ngange jadi sesah upami masih keneh rantong sora halu dilisung kapan eta nu narutu teh istri kitu deui kanggo hiji istri nu Agong Duriat ka pamegat kumargi pamegatna nganyerikeun nah dianggo sesah kapan itu sawah ngablak pasir bulistir iwala padamelan saha eta nya padamelan pamegat hartosna masih keneh seueur boh istri boh pamegat oge laras palih dinya nama memang kukuring ka hartos nanging marganing Duriat upami parantos napel di hiji layan nyaeta saupami kuring napalna Duriat kaempat hese dipapalerkeunana dikumbah sadinten 1000 kali teu tiasa dipiceun taoskeun ku bibi ku anjeun kapan suruh bibi kapungkur nembean tepang sareng kuring bibi dikantun ku mang teh nuju anom keneh malih sedeng keneh kagungan deui caroge namung punapel-napelna Duriat kanu parantos ngantunkeun ih sanaos kumaha seueurna nu ngahroan ka bibi tetep bibi teh teu kersa tasokan teuna nu masih keneh papada aya jentulna disadar-sadar dipaler-paler oge hese bade sadar sareng palerna Mahmud malikeun kana kalakuan Biinot baheula Biinot ngahulang sarta rada mesem darumasa yen nya atuh kituna teh karasa ku dirina kumaha ngambangna Duriat di mana geus pada nyantelna tengah bibi sani kange bibi oge den palih dinya nama mung wae ari bibi mah pantas sareng aya kasebatna kieu bade kumaha teu kaedanana kudu ngantunkeun maot margi pisah eta mah karana pisah dina mangsana silih pika cinta silih pika nyaah teu karana papaseaan heula paseueur-seueur catur benten tinu pipisahan ku jalan lahir nyaeta pipirakan nah eta mah sanaos disebatkeun ridho pada ridho oge sareng disebatkeun teu karana aya papaseaan kasebat mustahil piraku tanpa syarat oh nyatang tos atuh kukuring oge kaharti moal pati-pati pipirakan upami teu karana aya kuciwana ti salah saurang pun eta dapara pun eta danu parantos rarabi biasa dikantunkeun maot sareng dikantunkeun pipirakan kitu deui kabogoh direbut batur nyaeta mah umum seperti kuring tapi margi ieu teh hiji hal nu kalintang pisan pika nyerieunana naon pika nyerieunana teh nyaeta ku ayana hiji sobat nu ngangsonan kanu jadi bapa pikeun ngagebruskeun diri kuring kana jalan kasangsaraan batin sangsara nandang nyeri batin kuring teh nepi ka dilapurkeun ku kolot ditahlilkeun sagala direken geus maot katubruk mobil Mahmud kekeh ngerasa nyeri na teh ku pedah sakitu jeung deui memang Dewi Mahmud keur kacida gedena Duriat kaneng 4
cinta nu munggaran teh tayalian iwalti kaneng 4 nyaeta atuh Den nu mawi bibi ti barang nguping aden katabrak mobil teh aya hate teu percantena sanaos bibi bari nyeng cerikan oge lantaran bibi parantos pendak laratan ti anggalna keneh Binot nyaritana bari nyusutan Cipanon teu kuateun nempon cerik asa kabawakeun nyeri mendak laratan ti anggalna kumaha bi Mahmud buru-buru nanya bari olohok mendak laratan mah bibi oge yen tuang rama mikapalai kaneng 4 malih parantos nerosan nanging kumargi tuang rama mendak kaneng 4 nuju sasarengan sareng Aden saterasna anjeunna milari akal kumaha teh abi sumuhun geuning buktosna Aden dipiwarang ka Jakarta neng 4 diawonkeun majah sanes istri nu sampurna nyepeng ka istrianana rupina Aden ku anjeun oge ngaraos percanten dina waktos haritanya. Oh larasnya bi sumuhun eta teh kitu salajengna geuning kieu buktosna akalpun bapa teh kapendak tungtungna sumuhun kitu dan ayeuna mah ulah kapalangnya sabar di Adenna wae da geuning neng 4 mah tetep ka Aden mika cinta lahir batin mung kangge nebihan kajadian-kajadian nu teu matak sae mending Aden nebihan ti kota Bandung teu bade ngejat bi kangge abdi bade nunggu kumaha putusan nu bade tumiba kana diri 4 sareng kuring sorangan putusan kumaha Den kapan parantos putus eta oge neng 4 jadi tuang ibu kawalon tembal Binot bari nyerengeh Mahmud ngahlas hatena ngadenge yen ibu kawalon kitu mah nah abi dugi katega nyibatkeun ibu kawalon kapan eta teh kacintaan nu sajati hate kuring ih nah kedah naon atuh kasebatna ayeuna mah Den itu istrina tuang rama nyatang tos jadi ibu kawalon panginten Mahmud gahulang seperti nu meunang kareuwas panona molotot kaluhur sedang bibir calangap rongheap hatena narasa keheul kana kalakuan sobatna jung nangtung sarta corowok Mahmud nyorowok bari gegejlik beureup ti paparekat kurang ajar si Rukman nu geus jadi kaki tata si Rukman nu geus jadi kaki tangan pasudia kalawan si Rukman nu geus ngalabrak kahormatan nu jadi kacintaan aing Binot mandi dadak-dadak colohok nempo peta-peta Mahmud kitu teh teu antap parah deui Binot ngarontok ka Mahmud tobat teuing Den Aden sing emot Den ya Allah Den ya Den istighfar kuring ge eling bi kuring ingat jeung kuring istighfar tapi kuring bea karep nyerina ku Rukman nu ngajani pu ka-4 mamawa ka Garut akhirna kulantaran maksudna teu hasil ngaruksa kahormatan 4 manehna geus nyieun rencana sejen nu ngabadamian ka pasudia supaya kuring diembarkeun paeh jeung ditahlilkeun sawios Den da parantos atuh kangge naon deui ngangge diemutan teuing nulari deui Den nu sanes nu langkung gelis di neng 4 pamegat mah wenang ieu Binot kuring teu weleh-weleh nyeri ku kecap-kecap tinu jadi sobat waktu ngolo ka 4 yen kuring majah lalaki nu lain lalaki pun tanganeun kuring direkan hiji lalaki nu ngabogaan jiwa palanturan palacuran jeung pamadatan sarta leuwih ti eta kuring direkan hiji budak rodek hulu Den poma sing sabar eta mah barang nu parantos kajadian teu kedah digugat-gugat deui mana sakitu ge hiji ujian kana salira Aden mung kantun sumerah kana kadar wae ayeuna mah tapi memang benar bi kuring mending rek ka Jakarta deui kuring ngarasakeun power ku diri kuring sorangan di dieu mah sok sieun kena ku pangusap setan ke kuring mergasa batur Mahmud kakara sadar sanggeus sababaraha kali ku Binot dinasehatan tah kitu Den sing sabar da sadayana urang mah sing sabar margi teu aya saena ngumbar amarah ngalajur rupaning hawa nafsu saur nu sanes teh mah geuning Den musuh nu hese di peranganana mah iwalti nafsu nu mawi sing waspaos nafsu eta memang sifat goib halus teu katara jentulna
namung bakat buktos pagaweanana, namung bakal buktos pagaweanana upami diantar ku urang geraku aden emutan nah leres gitu cariosan bibit teh nya upami teu kaemutan mah atanapi teu sapa mendak sareng aden eta mah mugi ku aden di emutan deui wae kahartos bi memang nafsu teh anu sok tembong iwalti pagaweanana tur sadarna manusia yen bener-bener manehna teh geus ngalajur nafsuna lamun tos bukti hasil-hasilna tah geuning aden oge ngartos kumargi kitu poma kasep sing sabar taya bayana nu sabar mah gagah rongkah oge kawon ku nu sabar mah den geuning aya dalilna nu tangtos sing saha jalma nu sabar eta kakasih Allah aya nabi ku kuring geus kaharti yen kuring taya gunana pikeun ngaluarkeun hiji amarah nu bakal ngajadikeun hiji mamalana ka diri sorangan keneh ku kituna kuring niat indit teh ke Jakarta kapalang kuring geus jadi jelema nu dilapurkeun ku bapa ngan kuring amanat kaempat ulah rempan ku pedah kuring eueuh di mana aya kararepet hade kuring suratan ka Jakarta lantaran kuring moal titip surat cekap ku amanat pisan wae ka bibi hatur mangga den keun sanaos neng oge ku bibi moal teu dinasehatan ulah dugi ka anjeunna ngemutan nu parantos tembal biinot nanging kadebi kuring teh rumasa tos nyimpen hiji amanat nu kacidarusiahna kaempat saleresna 4 sorangan nu bakal nagihna kana amanat-amanat kuring ngan keur sayeuna mah boh kuring boh kangge 4 urang papisahan wae keun di mana eta amanat memang kudu ditagih kuring bisa nyumponanana amanat naon teh den amanat ieu memang teu bisa disanggemkeun kanu sanes iwal ti kuring jeung 4 nu nyahoan bibi ulah palai uninga ayeuna mengpung nuju sae waktosna sareng sepi jalmi kuring rek mios ka Jakarta kituna teh teu ngengkekeun deui Mahmud Jud turun ti imah biinot nu dituturkeun ku paneuteub jeung garentes hate biinot amanat naon nu rusiah teh atuhnya berang kaganti ku peting-peting salin jenis kaganti deui ku peting 3 poe 3 peting ti santas Mahmud balik deui ka Jakarta hiji poe langit keur angkeup mendung ku pihujaneun harita kakara wae waktu mah nuduhkeun tabuh 11 berang pasudia ngalamun bari ngadaweung ngabang-brang areuy dina teras dipayuneun bumi Mama Suganda teu aya nu maturan kawantu Mama Suganda sareng istrina nu suwung di bumi kaleresan aranjeunna nuju angkat ka kota nu aya oge di imahnya eta neng 4 boro-boro kadaek nyampuran atawa maturan ngahadepan sakalian dahar oge purat perote seperti nu geus bener-bener jejem dina laki rabina ieu hal memang kasebut kawin kapaksa mun dina marga lantaranana mah direremokeun ku kolot kumaha kalna geus leuwih ti sabulan aing ti mentas kawin tapi ngarasakeun heran 4 tetep ngabalieur kedaek diajak sareh-sarese sumawona kana balik ngahadepan kumawula kasalaki seperti nu geus biasa tapi ieu ditunggu kalah beuki wowotan aing sorangan kakara ngarasa tegunana boga pamajikan lamun kaya kieu nah aing mending pepegatan deui bae kitu lamunan pasudia anas nu jadi anak ku aing dipukahkeun ka cintana sok boa-boa engke nu jadi anak bakal ngarasa nyeri ku kalakuan aing sedang aing sorangan bebeakan taya hasilna lamun kitu mengpeung Ki Mahmud can nyahuan kana soal kawin aing jeung 4 leuwih haderek disusul ka Jakarta ku aing rek dititah deui ka Bandung tapi samemehna ka Jakarta leuwih hade nyerahkeun heula 4 pasudia boga rasa yen taya gunana ngabogaan pamajikan ayeuna manehna boga maksud rek ngalesotkeun deui 4 tina hukum tikahna tidinya manehna jung nangtung maksudna rek nepungan heula rukman nu aya di Pasirok Paja dumeh ayeuna manehna boga niat rek nyerahkeun deui neng 4 teu karana bebeja heula ka neng 4 nu keur nguprak di dapur nyayagikeun tuangan kangge ibu ramana kitu deui pasudia kencling indit kana sedan piur nuju ka Pasirok Koja
Ti sabaraha lilana malum kana sedan pasudia geus nepi kanu anu di seja teu muru ka imahna heula tapi manehna terus muru imah Rukman bae. Punten, punten. Mangga tembal nu ti jero imah katara yen eta sora teh sora Rukman pribadi. Heueuh, geuning mama, mangga calik mama. Nah teh sareng rai Rukman barang nempo pasudia datang teh meuni dagdag deg-degna karebang mun anu sono. Ah, si Ujang mah rai teh rai kumaha. Pasudia bangun humandear bari bus ka imah Rukman gek dina kursi. Rukman colohok ngadenge jawaban kitu ti pasudia teh. Sumuhun mama teh teu sareng rai angkat ka dieu teh. Atuh nya sateuing Jang, puguh mama keur nandangan katugenahan ieu teh. Mana dongkap ka bumi Ujang oge bade ngobrol. Ke. Nah kumaha kitu mama? Raos araraneh pisan mama mah cariosan teh. Memang Jang, kasebutna mama teh laksana ngawin 4, hiji mojang geulis ceuk perasaan mama. Tapi nya eta dasar teh atuh. Kituna teh bari hararese rek nuluykeun caritana. Dasar kumaha ari mama? Cing abi paparin wartosna mama. Tanya Rukman bari tambah olohokna. Dasar bonang disebutkeun awewe geus kapikat duriat ku salah saurang lalaki sejenjang. Jadi ka mama teh ngabeleng ti anyaran kawin tuh nepi ka poe ieu oge. Can pisan mama diajak ngobrol atawa sarejeung dahar. Sok sumawona diajak sarejeung sare berkah pisan. Mama ngarasakeun kaduhung Anaski Mahmud ku mama dipegatkeun kacintaanana. Meureun tada teuing lamun hal ieu kaburu kanyahoan ku Ki Mahmud. Era nya meureun aya mama teh. Leheung lamun Ki Mahmud sadar pikiranana. Di mana teu sadar meureun manehna bisa-bisa mikangewa ka mama. Tada teuing gorengna anak mikangewa ka bapa atawa bapa dimusuhan ku anak tina perkara awewe. Meureun ceuk batur teh anak parebut jeung bapa. Tah ieu nu jadi lantaran kabingung mama. Salajengna emutan mama bade kumaha kitu. Saparantos kieu kabuktosanana tanya Rukman bari neuteup ka mama Sudia. Nya taya deui jalanna di dago ge kalah wawotan mama teh. Da ngabiayaan mah kudu meureun nya kasebutna pamajikan. Sanajan teu pisan diajak sare seperti biasa, tapi geus kawajiban meureun pikeun ngabalanjaan. Era kumitoha sanes kitu nya Jang. Laras-laras mama. Dupi enggalna perkawis kumaha? Ari enggalna perkawis mah jalan nu leuwih hade iwal ti kudu diserahkeun deui we ayeuna mah. Kitu pikiran mama teh. Ai. Tutan dugi ka kitu nanya. Nah teu ngaraos abot kangge mama upami neng 4 nu sakitu geulis manisna diperak. Tanya Rukman semu ngagonjak. Lah keur nahaon Jang ngagugulung geulisna. Ari sakadar ditempo bungkul mah kapan tedaun ge katempona pikaraoseun teh kadah bari sareng ditedana nembe leres-leres sugemana. Ari ieu bet bujang-bujang mama mah bati ngenes pikiran we nu aya. Rukman seri leutik sartapokna. Anjakal ku geulisna atunya mama. Nah atuh neng 4 teh kagungan rupi geulis ukur kangge ngabibitaan pameget mah kangge naonnya nya eta kitu. Tibatan mama saban poe saban peuting kudu nandang katugenah pikiran mah mending oge diserahkeun. Puguh deui upami diserahkeun mah nya Jang. Saupami teh mah cicing dinu hajat ningal pasakan anu sarua jiga pikaraoseun dituangna. Tapi boro-boro mah parinuang tah nu kagungan hajat teh nembe bade nyampage kana kueh bolu tos disegag. Atuh kasebat ukur ngabibitaan tah kumaha karaosna kana ti koro. Mung bati kumerawat panginten mangga raoskeun ku Ujang. Nah Ujang bakal tahan emutan upami mayunan kueh bolu dina meja bari teu kengeng dituang. Leuh atuh kantenan we mama. Mama mah sok biasaan ari taun teh. Ceuk Rukman bari seuri ngahehe. Atuh da mama mah loba pengalaman Jang. Paripaosna legok tapak genteng kadek. Ngan hanjakal teu tiasa ngolo ka 4 mah. Rada lindek japation, tulundan telenden semunu lindek.
tapi kakararing kangge geus geleber di mana rek tiasa benangna nu puguh mah timbul garo-garo teu ateul we nu aya kitu Jang. Lah dalara satu mama sanaos teu acan nyobian ge abdi mah parantos tiasa ngabayangkeun kumaha handeulna nu bade sagep-gepeun ewak lele dina leutak bae kabujang dipatil jabi ti handeul teh kekerepengan nyerina tembal Rukman bari seri leutik danyahan atuh Jang nu matak mama mah nepi ka ngarasa begang ge ku sakituna teh nya atuh mama ari parantos kitu onaman langkung sae dikeser deui we da kanggo naon ngajadikeun jaheut pamanahan wae mah bilih jadi panyawat kana salira. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.